Tapi kumaha kan itu tuh ini yang monyet-monyet tuh lain ya hiji. Sama yang monyet. Tuh cenah. Bareng kan itu cenah kenalan. Lempang aing teh. Yang monyet asli. Yang monyet asli. Pak yeuna naik naik beuguk. Naik dewek-dewek keur takal. Eta monyet ningali aing naik ieu we. Jaluna mah merelong ka dewek teh. Barukan bikang udah. Heeh, eta nu bingkangna mah ngiceupan ka aing teh. Monyet. Ari kahuluan. Aing teh tadi mah leungap gitu. Aing udah kelumpat tuh kebul. Alhamdulillah wa syukurillah wa syukuru ala ni'amillah wa syukuru ala ni'matillah. Eres kan. Duh bisa tepung lawung deui sareng urang dieu. Nya eres kan. Nya Tapi nu kalina kan. ngaturkeun nuhun ka para pemuda nu diketuai ku Bapak Reja tuh. Eres. Sareng ngaturkeun nuhun ka warga Kampung Sinar Jaya, Kampung Samarang, Balimbing, sabudereunana. Anu parantos ngarojong kana suksesna ieu acara keprokeula ibu ka para panitia. Lah luar biasa. Eres kan. Ku kompakna atuh. Heuh, ku kompakna ieu. Ieu teh pacampur sareng alumni-alumni nya. Tongkos. Santri-santrina, Leres. santriwatina, Leres. santrina Kararasep tuh saware. Teu saware. Santriwatina Garulis Tongkos. saware deui. Sadayana. Nu penting mah geulis lahirna geulis batinna nya amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Duh Leres. luar biasa jadi rumahnya. Nya gitu kan. Iya teh yang dewek mah yang idalangi bersejarah pisan ieu teh. Tongkos. Luar biasa tuh. Alhamdulillah gawe bareng dia panitia nu luar biasa. Luar biasa. Ya bahawan aya bahawan. Aya. Asep Sofian Pak Asep aya. Dan Asep Kopal. Mumu Mubarok Kang Mumu aya. Ibu Hajah Ai Fatimah aya. Aduh nuhun nuhun. Bu Tintin aya. Bu Nain Aya. Pak Cucu aya Pak Cucu. Aya. Bu Dede Sutisna namanya Bu Dede Sutisna. Pak RT na Pak RW na RT Rus ka dieu. Aya Kang Hadir. Bapak RW Idang ka dieu. Hadir aya kan. Pak Endi aya ka dieu Pak Endi. Aya. Duh nuhun. Herman aya Herman. Aya. Asep Oji, Ujang Muklis, Leres. Ahmad Tebas. Duh tukang tebas ka. Bahihin aya Bahihin. Aya. Nuhun. Aceng Donal aya Aceng Donal. Aceng Donal. Ya. Aduh So acing wek-wek. Aceng bebek. Kang Aceng, aduh, basi kuing. Kang Sasa, aya Kang Sasa. Aya. Kang Kun, aya Kang Kun. Aya hadir Kang Hadir. Aduh, alhamdulillah endang bola ka dieu. Aya hadir. Di sawer ku saha? Aluh. Ieu teh karek ieu di sawer. Jadi mah karek nyaman ge Kang. Aduh, nuhun luar biasa. Alhamdulillah. Aluh, loba geuning euy. Bet hareupeun aya aga. Pedangke ka dewek mah. Asep Busar aya. Aduh. Eta teh euy dunungan keamanan wing. Adading aya Adading. Handang bola ieu terus nyalawer. Aduh, ieu teh sabarang urang ieu teh. Alhamdulillah Gusti aya jang kuota. Moal aing ka hotspot wae. Ieu lanceuk uing ieu Pimpro. Teh Haji Rani aya. Aduh. Wi umroh kamari nuhun Teh Haji. Alhamdulillah Teh Rani juwitanya. Aiki aya Aiki son. Arudina kan. Karudina ka dieu. Ih, si Kasep eta. Alhamdulillah kita ngagelas sarki dewek ieu ngomong. Soan bener. Alhamdulillah wa syukurillah kararempel sadayana.
ti kawitan ketua panitia, ti kawitan pupuhu ieu teh pasantren, pupuhu ieu panggodogan, baheula mah panggodogan ngaranna teh nya digodog jadi dieu ya. Di nanti di karosongan beteungna, sirahna diwobolan ku ilmu. Tah di ieu patempatanana. Kapangarsana Kiai Haji Ahmad, alhamdulillah Ahmad Sobarnas nuhun luar biasa ieu nya. Mudah-mudahan ilmuna sing manfaat sing barokah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dunia sareng akhirat nah. Terus ieu teh sejak milang kala teh nya. Milang kala teh hajat lemur. Kampung Sinar Jaya Desa Sukarasanya. Mudah kadua ieu mah nya ayeuna we deklarasina nya. Mudah-mudahan di ieu lemur tikawit nu geusyanana, tikawit tanahna, tikawit arusahana, tikawit ibadahna sing bararokah, amin. Sing bararokah, amin. Sing bararokah, amin. Hiji deui nya poho dewek ieu sholawat miwassalam mugia tetep dicurah limpahkeun, didugikeun, dikocorkeun, dikecerkeun ka junjunan urang nya pupuhu asli urang nya anu nungtun urang anu bakal nyapaatan urang nyaeta junjunan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad. Tuh tah eta teh siga nu teu pirang padahal sing saha nu maca sholawat dinu hiji riungan saurang we maka ribuan kabarokahan nu tumiba ka eta riungan. Ieu sedangkeun nu ngajina lobanya. Mudah-mudahan ieu tempat sing barokah. Ngariung ieu sing parat engke ngariung di sawargana Allah, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Tuh cara rasep gadulisnya ayeuna mah da lobana kanu dikotokan dengan kigituan budak teh. TikTokan ayeuna mah lobana nya. Kurang-kurang mah. Mudah-mudahan tuh digembleng mah dieusian heula, diwowolan ku ilmu, dipondasian heula di dieu nya nepi ka jadi jenderal, moal nepi ka kaluar ti nu real kamanusiaan. Ya. Mudah-mudahan we sing garede milik ieu sadayana santri santriwati sadayana, amin. Oke ka alumni IHAPTA nya himpunan alumni Pondok Pesantren Tajalidin. Duh alhamdulillah Gusti araraya alumni di dia aya. Tadinya nu muka acaranya nuhun sing garede milik kasep tulisnya sing sarukses cita-cita hidup sing bagja duniana bagja akhiratna ilmu sing manfaat, amin ya. Sing kapetik rezeki nu jauh sing cunduk nu anggang sing datang nu deukeut sing buru-buru ka pemilik, amin. Sok sing barokah ilmuna barokah milik rezekina nya. Rembae buat tingke mah bakal jadi bupati ya. Bakal jadi pengusaha balik di dia teh. Tapi lamun geus pinuh ku ilmu, geus moal leader, geus moal nanti geus moal nyengcan kahirupan. Ya. Tak kitu euy. Rasanya paina mah tuh ngarariung kieu. Nya. Da baheula mah beda aja. Baheula bahasa zaman Kosim enak Covid Kang. Oh Covid. Pas Covid mah teu bisa lalajok kieu nya. Teu bisa dibatasi Kang. Dewek teh pas dimain di dieu teh memeh Covid. Nya. Ayeuna mah bebas deui itu. Ngarariung deui resepnya. Baheula mah leuh neangan gawe hese. Oh nya atuh apa? Neangan duit hese, neangan beas hese. Nepi ka dewek lelempangan eta neangan gawe hesena lempang. Hider-hideran. Beri tungkus mun aya kurang duit. Eueuh. Sugan aya kuntung panjang kene. Rek dagang naon da nu meuli. Rek ngalamar gawe ka mana ada puguh di perecatan. Tapi ka di pabrik nanti di leles aya pabrik ieu di sepatu. Kacangsin. Lamar kacangsin. Tuh ditarima terus diamak ku satpam teh. Mana motong gawe di dieu sia, mane mah bisi pahili cenah. Mana sepatu mana maneh. Lempang deui.
teu puguh tujuan ari ngaliwat ka handap ka Lebak ka Cikembulan aya taman satwa ning ditu teh Ya bener. aya kebon binatang Nah eta. ngaliwat ke kebon binatang kieu pas red dibuka lowongan kerja kata dewek setengah teu eling bari gigisik Ya. Tapi si salah. dibuka lowongan kerja eta dewek atona alhamdulillah Gusti langsung jaipongan aing eta Tapi katanya rum cek. kapan bunga langsung ngalamar eta ke pesantren Pak cek teh dupi ka kebun binatang Pak Kendai. dupi di dia laras ngabutuhkeun ieu pagawe oh bener ya isuk asup cenah Sabtu nah Sabtu itu Senin pokoknya mah Sabtu asup Jadi itu mah bener ramena. oh Sabtu Minggu si goreng eta balik dewek beri atoh kieu balik ka ieu mah cicing we di mah teu sare we sing kaburangan Kebayang gawe. ieu we panon teh di Supergluan beh teu peureum Ya. isukna jam 7 tarikat aing teh lupa Masa rapi mendatang teh ini. pacek teh teu kudu mau ijazah henteu KTP we hungkul cenah asup pacek teh di mana sugan aing rek ngajaga karci dewek teh nya atawa maraban jerapah atau naon we Nyukuran singa. sudi ai pas kadinya teh ai abi damel naon Pak Hadijah ieu teh monyet pae hiji euy ulang ngadewek Habis beda rasa. terus ai hubungan jeung abi heuh wayahna maneh jadi monyet abi jadi monyet tuh jadi monyet sedang disiapkeun baju mah Ya. kedok geus aya tuh itu tuh dijurujuk pakai juk aing hendak dilicin baju pake we ka baju monyet Ada tuh orang kepangi ku batur. nah paduli teuing keur dimegawe Mana rapaleun batur. Pak ieu Pak heuh tak kitu euy halus euy meni mirip cenah terus abi kumaha kan itu tuh ini jeung monyet-monyet tuh lain hiji Sama jeung monyet. tuh cenah bareng ka ditu cenah kenalan lempang aing teh Jeung monyet asli. yang monyet asli Pak ieu naik heuh naik beuguk naik dewek-dewek keur takal eta monyet ningali aing naik ieu we jaluna mah euy marelong dewek teh Barukan bikang udah. heeh eta nu bingkangna mah ngiceupan ka aing teh monyet cicing we dewek teh da sieun di kokos heuh cicing we Daya kasieun mah udah. Pak ieu Pak eta ka akan buka kebon binatang motong cicing beleguk cenah luluncatan seteh Siga monyet tuh lain. oh siga monyet udah dewek teh kijian tuh Pak iya Pak kita cek buka kebun binatang sip Ujuk kapake we. balik ke balik melong di ka dewek melong di dadahan di ku dewek sip eta mah dewek nulut kieu we tewak ka dieu kieu we bulantungan pasti kamu nyet buru dua tetap euy pengunjung Oh loba pengunjung we. nah teh paduli teu moal apaleun aing Tapi aya mere dahareun. Allah eta dahareun mah sia euy gaji mah beuteuh dahareun mah nepi ka teu kabeuteungan Segala aya. bolu sukro japilus saroja raginang dialung-alungkeun euy senal risbang wah oh kamu nyet wah tewak lep anu kedok lep wah wah buki mijah eta aing aduh Begitu banget we. eta monyet bikang beli cetek meureun bakat teuing ku mijah aing teh euy aing lewat kanu eta kanu dahan pangpung garing tewak ka ditu kali leumpah ka dieu tewak deui ka dieu beletok teh potong beletok koleang pelek Cangkeh diri we. cangkeng ieu mah beunang aing aduh eta
eta mah euy pas keur pekerekelan kitu keun masalah labuh mah da resikonya eta rag atuh aing ka kandang mau eta dewe pas cengkat ningali nu ngadungkuk euy belang sudah terpaksa sugan teh teh saya jadal aing teh mau Allahu Akbar ya Allah karena aing teh kakara gawe dihakan mau gaji can katarima kakara kucau we seubeung kalapar eta aing eta mau ngadangun ti beubeut budang bari budang ngulisik Allahu Akbar nyebutkeun eta babacaan aing bisa-bisa Allahu Akbar kul huwallahu samad kul Allahu Akbar Manapa ya Allah ya iwe apa lumpang deui itu bea kasieun jadi pasrah merenya Gusti dewek geus getihan pek badak maung aing merek talatah we ka maung ieu pang bikinkeun KTP Malah pergi eta mau ngakilisina karena saya tekan ucili bututna kilisin urilingan kene beureun apaleun ngadeukeutan si beungeut nanti kan beungeut dewek teh imek dihakan teh asirah aing sugan dewek karek langsung nyetrok kan sirah teh euy ai pe kedol jol ngadeuketan kieu bari muka kedok jang tong sieun jang damang di Majalaya si goreng sarua ngambut jeung aing sana sih cilaka si koplok beda-beda kostum beda-beda baju aduh beda itu mah jadi maung bener iya tak gitu aduh alhamdulillah nih namanya bisa harus ada itu bebas dinu covid mah